Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Parun lil imami eta tetepikeun imam sifatun ari pirang-pirang sifat mustahabatun anu disunatkeun itu sifat wasifatun sareng pirang-pirang sifat masrutotun anu disyaratkeun itu sifat. Pal mustahabatu mangka ari sifat anu disunatkeun eta sitatun aya genep. Wahia sareng ari itu sitah eta al fiqhu apal wal qiraatu sareng bisa maca wal wara'u sareng apik wasinu sareng kolot wanasabu sareng alus dina turunanana wal hijratu sareng hijrah. Payu kodamu tuluy diheulakeun naon al afqahu anu leuwih apal wa ilam yahfad sanajan henteu apal itu afqah siwal fatihati kana salian ti Fatihah alal aqra'i manderikeun anu leuwih apal al qalili anu saeutik itu aqra al fiqha kana ilmu fikih. Wal murodu sareng ari anu dimaksud bil aqra'i kulapad aqra eta man jalma yahfadu anu apal ieu man al qur'ana kana al qur'an wasohaha sareng nyohehkeun saha asubki imam asubki anal muroda kana sanya na anu dimaksud bihi ku itu afqah eta al asohu anu leuwih soheh kiroatan dina arah-arah bacaanana ayil ajwadu tegesna anu leuwih hade ta'diyatan tina arah-arah ngadatangkeunana afada maedah kendalika kana itu kawal al asohu kiroatan saha ar-Romli Imam ar-Romli. Wal masrutotu sareng ari sifat anu disyaratkeun eta homsatun aya 5 ahaduha ari anu kahijina tina itu khomsah wasaniha sareng anu kadua tina itu khomsah eta allayakuna henteu kabuktosan itu imam eta muhdisan anu hadas wala junuban sareng henteu anu junub wasa lisuha sareng ari anu katiluna tina itu khomsah eta allayakuna henteu kabuktosan itu imam ala saubihi eta tetep dina bajuna itu imam au badanihi atawa dina awakna itu imam naon najasatun najis goero ma'fuin anu teu dihampura naon anha itu najasah warobi uha sareng ari anu kaopat natina itu khomsah eta allayatrukan teninggalkeun ieu imam al-i'tidala kana i'tidal wa tuma'ninata sareng kana tumaninah fi sholati dina sholat walau naplan sanajan kabuktosan itu sholat eta sholat sunat wahana pian sanajan kabuktosan itu imam eta jalma anu bermadhab Imam Hanafi wa khomisuha sareng ari anu kalima natina itu khomsah eta allayatruka henteu ninggalkeun ieu imam qiraatal fatihati kana maca Fatihah ma'a imkaniha sarta kongangna itu qiraatul Fatihah au yaqra'a atau maca ieu imam bigoiriha kana salianti itu Fatihah kal Hanafi sapertikeun madhab Imam Hanafi walau imaman sanajan kabuktosan itu imam eta pamimpin a'dhamu anu leuwih agung itu imam falayasihu mangka henteu sah naon iktida'u Syafi'i ngamakmumna jalma anu bermadhab Imam Syafi'i bihi ka itu Hanafi wasartul iktida'i sareng ari syaratna ngamakmum eta alla yataqaddamah henteu miheulaan saha al muqtadi jalma anu ngamakmum alal imami ka imamna fi jihatil kiblati dina jihat kiblat fi ghairil istidaroti dina salianti tempat anu muir haulal ka'bati dina sakurilingan Ka'bah fa in taqaddama tuluy lamun miheulaan saha al makmumu makmum ibtidaan dina mimitina lam tan akid mangka terjadi naon sholatuhu sholatna itu makmum
au fi khilaliha atawa dina sela-selana itu salat batolat mangka batal itu salat pil jadidi cekaol jadid li anahu karena sanyana itu takodum eta afhasu leuwih goreng minal mukholafati tibatan nyulayaan fil af'ali dina pirang-pirang pagawean salat wal i'tibaru sareng ari anu jadi pangreken pitakdimi dina miheulaan lil qaimi pikeun jalma anu ngadeg eta bil ukbi tetep ku keneung al mu'tamidi anu tatagenan itu ukbi bil ardi kana taneuh wa in taqaddamat sanajan miheulaan naon al asobi'u pirang-pirang ramo wasartu sihati kuduatil makmumi sareng ari syarat sahna ngamakmum nasi makmum eta ayan wiya kudu niat itu makmum al iktidaa kana ngamakmum bil imami ka imam awil iktimami atawa niat jadi makmum walau fi khilalis sholatihi sanajan kabuktosan itu niat eta dina sela-sela salatna itu makmum fi ghairil jum'ati dina salian ti salat Jumat au makmuman atawa niat jadi makmum au mu'tamanan atawa niat jalma anu anut bihi ka itu imam wasawaun sareng sarua bae nawa niat ieu jalma ma'adzalika sartana itu iktida bil imami ka imam al hadiri anu hadir itu imam amla atawa henteu walau nawa sareng lamun niat ieu jalma al jamaata kana berjamaah kafa mangka cukup itu nawa wahia sareng ari itu jamaah wa ingkanat sanajan kabuktosan itu jamaah eta solihatan anu lulus lil imamiyati pikeun jadi imam wal makmumiyati sareng jadi makmum lakin tu ta'ayyanu tatapina ditangtukeun itu jamaah li ahadihima pikeun salah sahijina itu imam sareng makmum bil korinati kalawan korenah al haliyati anu bangsa tingkah itu korenah kata kodumi sapertikeun miheulaan wa ta'akhuri sareng narima panderi fa in taba'a tuluy lamun nuturkeun ieu jalma ka imam bi anwa kopa ku secara metukan naon af'aluhu pirang-pirang pagaweanana ieu jalma ala af'alil imami kana pirang-pirang pagaweanana imam bigoeri niati kalawan teu aya niat ma'antidorin sarta nunggu towilin anu lila itu intidor batolat mangka batal itu salat la ma'a yasirihi henteu batal sarta sakedeungna itu intidor amma idat tapako anapun di mana-mana kabeneran naon in kido ufa'lihi narima beres pagaweanana ieu jalma pala tabdulu mangka teu batal ieu salat ka ieu jalma qot'an kalawan pasti li annahu karena sanyana itu intidor eta layu sama teu dingaranan itu intidor mutaba'atan ku mutaba'ah hartosna nuturkeun wa haqiqatul mutaba'ati sareng ari hakikatna nuturkeun al mustahabatu anu di al mustahabati anu disunatkeun itu mutaba'ah eta alla yuhniya henteu ngadongkokeun saha al makmum dohrohu kana tonggongna itu makmum liruku'i pikeun ruku hatta yaro nepi ka ningali itu makmum al imama ka imam rokian halna anu ruku walayar fa'a sareng henteu nyengkatkeun ieu makmum ro'sahu kana sirahna itu makmum minhu tina itu ruku hatta tak tadila nepi ka itidal saha al imamu imam ko iman halna anu ngadeg wala yuhniya sareng henteu ngadongkokeun ieu makmum
dohrohu kana tonggongna ieu makmum li sujudi pikeun sujud hatta yadoa nepi ka nyimpen saha al imamu imam jabhatahu kana tarangna itu imam alal ardi luhureun bumi sajidan halna anu sujud apada maedah kendalika kana itu hakikotul mutabaati saha Ahmadu Zahid Syekh Ahmad Zahid fi hidayatin nasih dina kitab hidayatun nasih wa Romli sareng Imam Romli fi syarhiha dina sarahna itu hidayatun nasih wal jamaatu sareng ari berjamaah fil jum'ati dina salat Jumat eta fardu ainin fardu ain hukumna alaihim ka itu dzukur ai dzukuri tegesna ka pirang-pirang lalaki al ahrori pirang-pirang anu merdeka al mukimina tur anu imah-imah kabeh ala sabilit tawatuni netepan kana jalan imah-imah al baligina anu baleg kabeh goerol ma'dzurina halna lianti anu diuduran kabeh pala Jumat tak mangka henteu aya salat Jumat eta maujud alam roatin ka istri ijma'an kalawan ijma' wala ala hunsa sareng teu wajib kawandu lihtimali unu siyatihi karena narima pantes sifat awewena itu hunsa wala ala abdin sareng teu wajib ka abid wa mudabbarin sareng teu wajib ka abid mudabbar wa mukatabin sareng teu wajib ka abid mukatab wa mubaadin sareng teu wajib ka abid mubaad wala alaman sareng teu wajib ka jalma lam yastautin anu teu imah-imah ieu man bimahali Jumatin dina tempat ngadegkeunana salat Jumat wahwa sareng ari itu mahal eta ma perkara la tuksoru anu teu sah dikosor naon as-sholatu salat qabla mujawajatihi dina samemeh ngaliwatanana itu mahal wala ala sobiyin sareng teu wajib ka budak wala ala man sareng teu wajib ka jalma lahu eta tetep ka itu man udrun ari udur kamarodin sapertikeun gering wadalika sareng ari itu fardu ain eta wadalika sareng ari itu fardu ain eta idakanu di mana-mana kabuktosan itu zukur eta arba'ina 40 ae walau bil imami tegesna sanajan kabuktosan itu arba'in eta sarta imam wala budak sareng teu meunang henteu eta misti ayyakunu tina kabuktosan itu arba'ina eta mukallafina anu mukallaf kabeh pala Jumat tak mangka henteu aya salat Jumat eta maujud ala majnunin kajalma anu gelo wa mugma alaihi sareng kajalma anu sakalor li adami taklipi karena henteu kataklip wa talzamu sareng wajib itu Jumat as-sakrona kajalma anu weureu al mutaaddi anu ngahaja-haja itu sakron bisa karihi ku weureu na itu sakron wa illam yakun sanajan teu kabuktosan itu sakron eta mukalapan anu mukalap wa yajibu sareng wajib alaihi ka itu sakron naon qodouha ngodoanana itu salat Jumat duhron kana salat lohor id la yutasawwaru karena henteu digambarkeun naon qodouha ngodoanana itu Jumatan kana salat Jumat wa yustarotu wallahu a'lam bishawab.